Oke, Bray. Nah, Kita sudah di lokasi syutingnya di Kakak Ucil Kaucil TV. juga jangan lupa Channel saya namanya Aceh Project. ya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya dan Oke, Bray. jangan lupa juga like. Ikuti perjalanan vlog kita hari ini. Ayo Ya. kita langsung ke Kita lihat syutingnya Kakak Ucil sama Kang Acong Ayo. Konten TV ya, ya. Salam santuy, Bray. Serina apa benar? Ya, Bang. Di mana ulah? Jadi seperti kotak. Di Ini gini, Neng. Udah sekali lagi, Neng. Ah, emang jadi. Di mana masalah? Sama masalah. Tim Mang Adem pada syuting dulu, jadi kalian bersabarlah kalau nonton syuting itu nggak memang Tapi Bang, tolong tidak Bang ada ya. seperti bajidoran ya. Seperti apa keseruannya, Kang? Ya seru atuh. Mantap. Endingnya kumaha? Lanjut. Demi cintaku padanya. Heunang anu cemanah nu boboheun ka ewe. Aslina. Didinya mah asal puas aing teh. Amin ya Allah, amin. Ieu Pun, tah. Jodoh mah maaf akhiri aslina. lain ku masalah jodoh ngan urang teh papanggih jeung si Ogut jeung si Akai da teu teu apal di mana si Nining di mana. Nunjukkeun ka imah itu imah jeung imah. Wajarkeun teh. Berarti tinya di bobodo berarti. Akai si ogutnya. Nah itulah masih ini teh. Ya orang teh langsung atoh. Kebenaran cek lo teh ditanya kuat jeroanana. Eta mah us, benar aya jeroanana. Udah seperti kedeu. Udah begitu us. Cekal kita curi. Kita udah curi. Ya dia ningalikeun. Udah teh dikitu. Dikira eta mah us. Kan bau nini kus eta mimik eta kudubeuna karena dirinya lucuna. Nah tinu bieu nya. Siap. Ya. Standby. Yo eta iya jelas ya. Jelas. Kita ngambil aku. Roll. Action. Ku si Ogut teh nunjuk tuh imana cenah. Imah sini mah belah ditu. Beda wae teu datang we da. Si Mang Oyib teh titah bukan jeroanana. Sudah kumaha eta teh. Nya urang teh. Heuh syarat-syarat supaya sini dibubuheun. Urang ge kalana pan we ka tukang imana teh. Aya cangcut. Cokot urang teh bari teh. Di Ambuan. Aduh. Eta pas di Ambuan bau nini. Nah, tadi teh ya. Jadi anu kamari newak cangkir teh. Aya kene aya cangkir. Kudu teh kus. Tapi tong pipingna ieu da mainna sakinya. Dikikus kudu teh. Iya, kus kudu di amuan. Seperti kenyahan we pun dia kamari deui. Mimik eta teh kan Beneran. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya hancip. Tapi teh karena ngadi mah si Ogut. Si Ogut. Geus ka perumahan. Geus ka sawah. Geus ka perkampungan. Teu kapanggih hancip. Bingung. Tah aya hancip mah kan apa? Warga-wargana imah di mana gitu. Hancip. Astagfirullah. Hei, astagfirullah. Si Ogut, apa lima si Ogut? Apa? Bener. Bener naon atuh? Ieu teh lingkungan kehidupan keluarga. Ansi keluarga Amin. Ayeuna teh Nyambung ngomong teh. bisi aya bangsa kadieu anu kapuk. Urang mah lain nanyakeun masalah bangsa, Hancip. Nanyakeun imah si Ogut. Lain nanyakeun bang peduli teuing atuh mah aya bangsa teh aya naon atuh mah urusan di dinya. Urusan urang mah neangan imah si Ogut. Nya urusan Amin.
Urang mah lain mas, lain dia dengekeun. Lain urang lain ngangan masalah. Urang mah rek ngangan si ogut. Ya tinggal. Tah. Ah. Oh. Oh, si ogut. Tah eta masuk urang teh. Tadi atuh masih ogut atuh gitu. Panjang lebar tadi ngomong. Ieu mah jeung teu poe sebenarnya ngantung atuh abi aya batur ngobrol si ngobrol wae. Ya kena yang masalah ya hancur deh. Aduh, ya Allah. Belah ditu tuh, ditu. Nah, belok kanan. Nah, Nah, di kanan teh kita ke kiri. kiri. Nah, belah dinya ternyata aya jembatan. Jembatan deui. Kagak jeleng. Sia teh. Pokona mah ti jembatan mah teu jauh. Yang satu gitu. Iya, yang temes ya. Waalaikumsalam. Kita ngomong. Action. Nah, gitu. Jadi abi teh milarian si Ogut, Mang. Terus si ayeuna Mang bisa teh nunjukkeun tempatna. Bisa. Wah. Kira-kira sabaraha abdi kudu mayar ieu? 8 juta. 8 juta. Kumaha lamun kieu we? Baik. Nah. Aduh. Ali cicing heula anan atuh. Cicing heula. Ieu teh sabaraha? 7 juta. Ya sok. 75. Atuh. Aing mah. Anu bisa. Aduh, kela. Jangan nuhun wae. Ieu alamat kumaha? Oke, pasuk. Lain alamat palsu, abdi teh milarian si Ogut. RW. Dia lamun dari haji, dia mun hukum ditekeskeun ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bisa ada jago. Saya teh saha namanya teh? Sud. Oh, Sud. Selut. Oh, Salun. Sawan. Sawang. Dua pisan. Jangan si Ogut. Si Ogut. Lain saha si Ogut, pemuda di dieu. Ada pakai HP bareng ya? Belakang tembok. Semuanya, kenapa? Punten naon Mang Adeng? Oke, 3 2 1 kamera standby, Rong. Action. Wah, kebenaran kayak Hacip deh ya. Aduh, mau Hacip. Saya alhamdulillah aduh. Saya Iya. kemana? Lain deh kemana kieu Hacip. Abdi teh bade naroskeun si Ogut. Sukun sa. Si Ogut teh pemuda nu di dieu. Wah, Wah. Apa? alun. Apaleun saha? Ya, cukup. Ayah, Si Ogut. sugut aja. Aya Di mana? di mana? Abdi. Anjing. Ayah, ayah cukutnya. Di mana? Di mana apa? Di Bandung dekat. Ayah solean. Ayah. Kamari. Oh, kasih. Siap. Cut. Bray, udah selesai. Ini ada penungguan. Ini Bray. Ini udah beres ya. Udah beres. Bikin Mang Acong. Ya. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti ada loncengnya, kalian Tinggal klik. klik aja, gratis kok Bray. Ya. Jangan lupa kalian ikutin terus vlog dari kami.
Anjing memori nak. Vlog dari kami dan penggobalan-gobalan. Semoga kalian bisa terhibur, dukung terus channel kami supaya kami terus semangat bikin kontennya. Terima kasih atas semuanya yang sudah mendukung. Semoga selalu disehatkan ya, Bray. Iya, amin amin amin. Oke. Cukup sampai di sini, Bray. Kalian tunggu video selanjutnya lagi. Salam santuy. Santuy.